Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bidzikri. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah wallahu a'lam bimuradihi wa rasuluh. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadis wallahu a'lam bimuradihi wa rasuluh. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para ustad, para kesepuhan, para tokoh-tokoh agama, alladzi lam yuzgar ismuhu, anu teu tiasa disebatan namina hiji-hijina, namun insyaallah tengirangan rasa hormat, rasa takzim, rasa mahabbah pribados kamarantena urang doakeun leuwih ti heula mugia ya Allah para alimil ulama, para kiai, para ustad, guru-guru urang sadayana nu kiwari masih kena jumeneng mugia sing paranjang yuswana amin. Tambih-tambih barokah ilmuna, tambih-tambih milik rezekina, tambih-tambih kasehatanana, tambih-tambih santrina, mugia para santri anu aya di dieu termasuk putra-putri urang sadayana ya Allah mugia sing aya anu muncul janten penerusna para alimil ulama amin. Ya Allah ya Rabbal. Aparatur negara yang juga saya hormati, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, oge Bapak Camat, kumaha sadayana ais pangampih anu aya, oge tekantun utami pisan yang saya hormati jajaran kepanitiaan peringatan Maulid Baginda Nabi sekaligus haulnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani anu parantos korban sakieu poharana, korban harta banda tanaga jeung emutanana mugia ya Allah ieu pengorbanan teh lain ngan saukur di dunia dibalas ku Gusti tapi tembus dugikeun ka akhirat janten sampeureun jaga di yaumil kiamah. Kumaha sadayana para jamaah, ibu bapak pemuda pemudi aki nini mang bibi wong tua wong anom nu saluhur nu sahandapeun anu sami ku pribados nipika hormat mugia ya Allah riungan urang sadayana dina ieu saha sing ngajantenkeun cukang lantaran wasilah hiji mudah-mudahan urang sadayana sing dihampura dosa ku Allah, nu kaduana sing dipanjangkeun yuswa dina jero taat ibadah ka Allah, anu katiluna sing dibabarikeun milik rezeki pikeun bekal ibadah ka Allah, anu terakhir nalika cunduk kana waktu ninggang kana mangsa maut ngaranna mugia urang sadayana mautna maut husnul khotimah netepan iman sedang Islam amin ya Rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, waktos parantos menunjukkan jam 10:30 lewat 10. Urang gancangkeun wae caritana beh bebeunangan cariosanana. Dina wengi ayeuna pembahasan teh nyaeta patula patalina jeung acara hiji memperingati Maulid Kangjeng Nabi, nu kadua haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, urang muludan heula 15 abad yang lalu khususnya di tanah Arab, khususnya di tanah Mekah itu terkenal dengan masyarakat jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Jahiliyah teh bodoh, dan ternyata bodohnya maaf bukan bodoh tidak dapat baca dan tulis, tapi bodohnya krisis ketuhanan dan krisis kemanusiaan. Kenapa disebut dengan krisis ketuhanan?
karena pada masa itu orang-orang salah kaprah dalam menyembah, mereka salah kaprah dalam bertuhan, sehingga yang mereka sembah bukan Allah, tapi yang mereka sembah adalah buatan mereka sendiri dengan berbagai nama. Ada yang disebut Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan lain sebagainya. Bahkan bejana bahan bakunya saja itu dibuat dari berbagai macam. Ada Tuhan yang dibuat dari besi, ada Tuhan yang dibuat dari kayu, ada Tuhan yang dibuat dari batu, bahkan tesaeutik bejana pangeran didambel tina tipung tarigu. Jadi ayah masyarakat jahiliyah bikin Tuhan itu dari tepung terigu, dan kebiasaan masyarakat jahiliyah lamun babarangkatan eta pangeran teh sok dibawa. Ayah masyarakat jahiliyah anu babarangkatan bawa pangeran tidak tipung tarigu, ari tengah jalan lapar atau dihuapkeun eta pangeran. Bodoh, krisis ketuhanan. Ada pula pada masa itu yang disebut dengan krisis kemanusiaan. Kenapa disebut dengan krisis kemanusiaan? Karena mohon maaf, hukum yang berlaku pada masa itu adalah hukum rimba. Artinya apa? Yang kuat akan menang, yang lemah semakin tertindas. Ciri jeung buktina zaman jahiliyah, maaf, zaman jahiliyah mah awewe teh murah, zaman jahiliyah awewe teh hina, zaman jahiliyah awewe teh murah, sehingga bu maaf diceritakan zaman jahiliyah lamun ibu ngalahirkan anak awewe tuluy anakna geulis, maka eta anakna dikawin ku bapana sorangan. Dina awewe teh lamun ibu ngalahirkan anak awewe tuluy anakna teu geulis alias jorek atau dipencit di paehan dikubur hirup-hirup. Hina awewe teh zaman jahiliyah teresep lenjo awewe nu jorek teresep. Pokoknya mah awewe jorek sikat. Kumaha mana jeung ini aku sarua teresep. Ini merusak pemandangan, pencit. Opan keur gadis pantes teh, keur gadis mah pantes. Oh susuna ge jiga nog menang ulug. Keur gadis, ayeuna geus nini, jiga nog menang adadar. Mun salakina neangan ge eueuh, padahal lain eueuh nyelap dina keleh. Hina awewe teh, urang awewe teh, bahkan mohon maaf Bu, zaman jahiliyah itu diceritakan oleh Siti Aisyah. Ada satu pertikahan pada masa jahiliyah yang disebut dengan pertikahan istibdo. Apa itu pertikahan istibdo? Pertikahan istibdo adalah pertikahan neangan bibit unggul, murah-murah na awewe, ku hina-hina na awewe, tesaeutik pamajikan dioper ka salaki batur. Contoh, ibu jadi pamajikan Mang Agus misal. Aya teu ngaran Agus. Ngejam Agus. Ibu jadi pamajikan anak Kang Agus, meureun dikeureuh melendung reuneuh ti Kang Agus, ai purusu teh anakan, anak teh kurang bagus atuh dioper lah neng, pindah heula neng ka saha? Ka Mang Wawan. Dioper ka Mang Wawan, dikeureuh melendung reuneuh ti Mang Wawan, ai purusu teh anakan, anak teh kurang bagus keneh wae. Wah, neng pindah deui neng, ka saha? Ka Mang Itong sugan. Aya Mang Itongnya? Ka panitia. Terus awewe dioper sampai ibu melahirkan anak yang anak tersebut dianggap sebagai anak bibit unggul, nandakeun murahna kaum awewe, hinanya kaum wanita sebelum baginda Nabi lahir we Kangjeng Nabi diangkat derajat awewe, mahal awewe teh, mulia awewe teh, ku mulia-muliana awewe maaf lalaki mah eleh kayak pangabatu. Ku mulia-muliana awewe lalaki mah eleh. Contoh leutik maaf awewe mah dimuliakeun, cirina dimuliakeun sampai diabadikan di dalam Quran. Awewe mah aya surat An-Nisa, surat awewe surat Ar-Rijal mah nya surat awewe mah aya menandakan murahnya kaum mulianya kaum wanita sampai diabadikan di dalam Quran. Maka teu aneh kusabab dina Quran ayat surat awewe, maka apapun yang ada di dunia ini hampir semua didominasi oleh kaum wanita. Contoh Indonesia disebutnya ibu pertiwi lain bapak pertiwi nu awewe Indonesia. Jakarta disebutnya ibu kota lain bapak kota nu awewe. Mata awake beak ku awewe. Aya biang keringat bapak keringat mah eueuh. Aya indung suku bapak suku mah eueuh. Aya ibu jari bapak jari mah eueuh. Beak ku awewe mantap papai ti luhur bikin kahandap kabeh nu awewe. Sok teu percaya mah ti mimiti rambut cek orang Sunda mah rambut teh buuk. Lain pauk buuk. Nu awewe turun deui kahandap mata awewe keneh wae.
ngir saeutik ceuli ece awewe keneh wae turun deui ka handap biwir bibi awewe keneh wae lain mangwir biwir nya nu awewe turun deui ka handap bujal nu ibu keneh wae atuh ka tukang bujur tuh nu awewe keneh wae sok lalaki naon coba lalaki aya palangkakan eta nu lalaki awak beak ku awewe dahareun ge ceuk dahareun beak ku awewe dahareun sok rage papai ngaran dahareun hampir kabeh nu awewe atuh ti mimiti buras ibu nya bugis ibu bubur ibu nu awewe naon deui mie ayam umi nu awewe martabak emak nu awewe bihun bibi nu awewe naon deui bakakak mbak awewe batagor mbak awewe bakso mbak awewe naon deui cilok enci awewe cimol enci awewe cireng enci awewe kabeh sok lalaki naon coba naon oh bener aya babai lumayan lah lumayan teu beakeun teuing lumayan ku sabab dahareun beak ku awewe maka teu aneh lamun aya riungan jiga kieu dahareun beak ku awewe komo ibu-ibuna nu hadirna mawatas babaturan nama lain bebaskeun jauh hiji mulai dibebas ada yang bawa tas ada tolong periksa tasnya ya saya khawatir di dalamnya banyak hakanan itu tapi berkah cek Kang berkah makanan maulid itu berkah apalagi tadi dibacakan istighosah lebih berkah ketika makanan yang dibacakan maulid kanjeng Nabi maka makanan itu menjadi berkah sehingga makanan itu masuk ke dalam mulut kita tembus karena jeropat tuangan maka eta kadaharan teh gugurubugan mengmentakeun hampura pikeun jalma anu eta jalma ngadahar kadaharan anu eta kadaharan dibacakeun maulid kanjeng Nabi makanya kalau di sini ada dahareun lamun di aya dahareun sikat mun aya palestik bungkus berkah dahareun muludan mah maaf awewe teh murah awewe teh hina sebelum baginda Nabi lahir diangkat derajat awewe lahir kanjeng Nabi tapi saya menyayangkan 1000 sayang awewe geus dimahalkeun ku agama wanita yang sudah diangkat derajatnya der teh ayeuna loba awewe di murah mareh deui bener da eta ina teh kapangaruhan urang teh dibenturkan dengan era digitalisasi bagaimana sekarang itu zaman terbalik dikala tongtonan jadi tungtunan jadi tongtonan kiai ceramah ustadz dakwah dianggapna tongtonan tapi ketika layar TV yang berbicara layar HP anu nyarita dina HP teh rupa-rupa aya YouTube Facebook Instagram Twitter TikTok terus aya deui snake gininya aya naon snack video aya deui batuna snack teh naon teh cangcutnya oh capcot eta teh saeutik ayeuna orang lembur gaya kos artis mantap tuh aneh cekolot dulu Indonesia dijajah ku Belanda 350 tahun Indonesia dijajah ku Belanda anu jadi Belanda tapi ayeuna tapi kiwari Belanda geus setengah jajah ngadak-ngadak orang kopo juga Belanda bener buuk bereu untuk koneng awak hidup gaya ayam juga artis pakai rok seksi baju seksi rambut tadi berubah di konengan sekalian lajaan cahean cikuran bebok kumane leuheung ari geulis mah leuheung keur mah hideung bebong totol monyong jebleh nong robeheun congean leh wani gila aya nu kitu loba suku rorombeheun ge gaya tos artis apal teh rorombeheun hei rorombeheun apal teh naon rorombeheun anu sukuna bareula teh geuning nya. Nah kemarin saya ceramah di Tangerang itu di Karawaci kebetulan basisnya basis Melayu maka saya terpaksa ceramah dengan bahasa Melayu ngan dasar bibir Sunda angger we ceramah Melayu ge di Soledad wae kana Sunda ai kuring ceramah nu bieu cek kuring teh ibu-ibu sekarang itu akhir zaman orang kampung gaya artis padahal kakinya rorombeheun eta ngahulung kabeh jamaah Pak Ustaz apa itu rorombeheun tak kuring oge ngahulung aya rorombeheun bahasa Indonesia naon hei, rorombeheun bahasa Indonesia na rorombehin bernya rorombehin saya beli KBBI kamus besar bahasa Indonesia rorombeheun teh aya oge kamari iseng muka HP muka bah Google si Google mah nyahoun wae sia eta mah tanyakeun rorombeheun bahasa Indonesia naon cek Google bahasa Indonesia rorombeheun teh perpecahan antar suku cenah oh pan suku na bareula
orang lembur gaya kos artis maaf ayeuna teh awewe teh loba nu jalaran lila tuh teu gadisna teu ibu-ibuna teu ninina jalaran lil ayeuna teh ibu-ibu isuk-isuk poe minggu lain ngaulaan salaki lain kalaka jogging make celana satria maracet ngagen hilang ngagen oke poe minggu isuk-isuk gublaga beli minggang pamprok jeung kuring balik salat subuh atuh malah tawak ojore kemana lari pagi dong hari ece isuk-isuk selumpatan Pak Ustad dengerin biar jantungku sehat cenah hati tetang kurak saya jantung sehat jantung aing deg-degan monyong pohon lalaki masuk serba salahnya Kang ditenjo haram ditenjo barang bagus komo pamrok jeung barang bagus mah galau aja kuring oge pernah galau Bogor itu selain disebut kota hujan juga kota angkot makanya saya tidak jarang sok naik angkot ngan lamun kuring naik angkot sok biasa di juru bari nyarande ge geunaheun teu nyarande mangkaning sorangan ceu sasaha sorangan penumpang teh ai teh lain naik awewe gelis awakna bodina BMW bohai montok waleh ari make baju adina kana tenepi kang hur tenepung nigang naik teh ngaririweuh sorangan ieu di halangan bisi bahe nu ieu di halangan yang taina kadeuleu teh sia ngaririweuh sorangan ari gete diuk gigireun kuring Masya Allah hati ini berdebar kencang reret saeutik geblek buah mangga dua bener cekang Ustad naon ngaranna ngarendeng jeung awewe nu bener kitu mah leles tiluhur saujung rambut dugikeun ka handap sausap dampal leles kan hiji nutudaikeun leles goblok beuki heuras eta mah tolol nu mantak jaga awewe ye tolong jaga marwah kalian sebagai kaum wanita harusnya pandai bersyukur untung lahir kanjeng Nabi diangkat derajat awewe seandainya tidak ada baginda Nabi saya yakin wanita masih murah bahkan di alam dunia masih kena aya dina kapoekan maka wajar pantes jeung munasabah urang unggal tahun ngayakeun mulu dan makana sambut gembira di mana aya acara maulid teh ulah ieu mah datang bulan mulud hareudang usaha ku panitia tah usah abrak-abrakan teh geuning ka imah warganya mamawa pun koneng hejo nu beureum kaketok ka imah euceul Assalamualaikum dirip bocah teh di jero waduh panitia goblok pakai goblok segala Assalamualaikum ditembalan di jero awah jalan mana ayo manehna saha juri kadang-kadang sok aya tanu koret-koretna kana muludan kuat didikeun bahasa kalau jadi anak neng ka dieu gara neng naon mah ye dengekeun ayeuna teh ieu panitia sok minta duit keur muludan tangke lamun sore ka dieu bejakeun mah eueuhnya ai mah rek ka mana rek jumput di dapur atuh panitia datang ka imah euceul sore-sore budak nyampeurkeun pas panitia uluk salam assalamualaikum budak nyampeurkeun waalaikumsalam neng ari mama aya sahur mama oge lamun aya bejakeun eueuh panitia ge ngahulang ya teh kumaha ari mama aya we ceuk mama oge eueuh berarti aya atuh aya di dapur keur nyumput oh ku koret-koretna kana muludan insyaallah di kampung Rancondonya Rancondo mah balalager insya Allah bukan maaf ketika kita bahagia atas maulidnya kanjeng Nabi sing yakin sing percaya kebahagiaannya hakiki akan Allah limpahkan kepada kita. Saya teringat bagaimana kisah sosok Abu Lahab saja. Wow tengah Abu Lahab wow tengah Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya kanjeng Nabi yang semasa hidupnya memusuhi kanjeng Nabi, mati pun dalam keadaan kafir, sehingga kelak di akhirat nanti Abu Lahab akan menjadi penghuni neraka yang abadi. Pan urangnya apal gini ayat surat asok dibaca Bismillahirrahmanirrahim tabbat yada abi lahabil
Itu di dalamnya menyebutkan salah satu status Abu Lahab akan menjadi penghuni neraka yang abadi. Tapi Abu Lahab pernah atau bu? Abu Lahab pernah bahagia kan atas maulid Kanjeng Nabi. Singkat cerita, Abu Lahab itu punya budak, punya amat, punya hamba sahaya yang bernama Suwaibah. Ketika Siti Aminah melahirkan Kanjeng Nabi, Suwaibah laporan ke Abu Lahab, mencek urang mah bos, aya naon Suwaibah? Itu Aminah parantos ngalahirkeun awewe lalaki pamegat kaset bersih bodas bercahaya atau Abu Lahab. Saking atau Abu Lahab, Suwaibah yang menjadi amatnya dimerdekakan oleh Abu Lahab. Dan catat bungah Abu Lahab teh dina poe Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Pas lahirna Kanjeng Nabi poe Senin, Abu Lahab atau maka apa yang terjadi terhadap Abu Lahab kelak di akhirat nanti? Maka Imam Al-Hafidz Samsuddin Ad-Dimashqi di dalam syairnya beliau menyebutkan, idza kana hadza kafiran jaa jammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini daima yuhaffafu anhu li sururi bi ahmada wa madzannu bil abdil ladzi tala umrihi bi ahmada masrura wa mata mauhida. Jika sang kafir Abu Lahab saja yang sudah jelas-jelas akan menjadi penghuni neraka yang abadi, tapi ya Abu Lahab ketika berjumpa dengan hari Senin, yukhaffafu anhu li sururi bi ahmada, Allah ringankan siksanya. Kenapa? Karena pernah berbahagia atas lahirnya Kanjeng Nabi. Atau komo orang rancondo kopo umatna anu unggal tahun ngayakeun muludan yang sepanjang hidup kita cinta kepada baginda Nabi. Saya yakin kebahagiaannya hakiki akan Allah limpahkan kepada kita. Apalagi ini Kampung Rancondo, Desa Kopo, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten. Sekarang diadakan maulid Kanjeng Nabi. Sing yakin, sing percaya. Imam Juji di dalam kitab I'anatul Talibin juz ketiga bab 25 beliau menyampaikan salah satu hasiah fadilah di mana di hiji lembur diayakeun maulid Kanjeng Nabi, maka amanu fi dzalikal am, maka satahun kaharep ieu lembur akan Allah amankan, akan Allah berkahi. Mudah-mudahan Rancondo Kopo jadi lembur anu berkah anu aman ku hasiah maulid Nabi dinaungi ayeuna. Apalagi tambah berkah dengan diadakan haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka nak ulah eureun ngayakeun muludan mah. Ayeuna ngayakeun muludan unggal tahun urang ngayakeun muludan. Ayeuna ngayakeun muludan tahun kamari aya teu? Tahun kamari aya teu? Aya. Keur 2 tahun ka tukang aya. Aya. Keur corona aya. Keur corona. Allahnya. Oh paingan. Da kuring oge harita teh ingat ceuk keur corona. Datang corona teh bulan Rajab lain mulun, makanya jadwal geus pinuh nu Rajaban, Rajab, Sya'ban, pol 2 bulan. Brengsek corona. Untuk KB panitia nelpon Pak Ustaz batal. KB batal pamajikan pegang hari tama. Biasa menang besek hari tama pereng 2 bulan. Kan aya panitia nu ngabubunga. Orang mana? Orang Bogor kene. Kecamatan teh Sukaraja pamit telepon kampung nate Cibidu Mayak. Nelpon, "Pak Ustaz, naon Kang? Acara teh batalnya?" "Batal." "Kan di abdi moal." "Moal." "Beneran moal?" "Atoh cuy, aya nu batal hiji." Semangat saya berangkat ke lokasi acara jam 8 saparapat dipanggil ku MC naik ka luhur panggung. Anyar mau mukadimah kuring 8 menit. Panitia ngajleng karena panggung, "Pak Ustaz ngeusan." Ngeusan. Aya kita 8 menit. Itu tingali Satpol PP polisi rek ngabubarkeun. Masya Allah ceuk rek dibubarkeun ku polisi. Atuh tidinya kuring ngauleng ngaraga menang panitia. Ieu teh kumaha aing anyar ge 8 menit. Enggeus Pak Ustaz turun. Ieu teh naon 8 menit teh naon? Ari eta amplop kumaha? Sok sieun dikorting. Tapi beneran ini bukan mengada-ngada, wallahi saya berani bersumpah saumur nyuhun hulu kuring ceramah kakara kuring ceramah 8 menit gara-gara keur masa corona. Memang keur aya corona mah urang ge riweuh kabehan bener. Masyarakat dituntut untuk mengikuti aturan anu 3M teh inget kana 3M ceuk 3M. Nih 3M teh M ka hiji teh naon teh memakai masker eungap ka mana memakai masker. Mangkani keur awal datang mah masker teh mahal nya. Di apotek hese ai urang kita make masker, ai masker mahal. Mantap tetangga kuring mah kreatif, masker teu kabeli ngadudut BH pamajikanana. Dibagi 2 ditaluit di talian kena nyeblok elep.
komo anu 2 bulan can diseuseuh wah segera pisan oh harita ke corona meni gemes mun ngadenge corona teh heuh eta tilu M teh M hiji memakai masker M kedua teh naon teh mencuci nah tanu gemes mah M nu katilu naon menjaga jarak salat anu kuduna rapat gara-gara corona salat jaga jarak ngaji jaga jarak aktivitas apapun jaga jarak bahkan nu gemes pisan mah anu celetuk kana ceuli Pak Ustaz naon keur corona kieu mah ulah ti ketuan si pamajikan ulah ada hayang kumaha ada hayang-hayang teh mah kajeun ngan syaratna jaga jarak maksudna kumaha jaga jarak ai jarakna sakumaha menurut aturan pemerintah jarakna 1 meter emangna bobogohan yang sapanjang gantar oh harita keur corona mudah-mudahan tong ngalaman deui masa pandemi semacam itu ya makanya kita yakini sekarang kita mengadakan maulid kanjeng Nabi sekaligus haul tuan Syekhnya Abdul Qadir Al-Jilani mudah-mudahan kaberkahan ka ieu lembur akan tumiba karan condo Kopo Serang Banten kuasila hasiah peringatan dina wengi ayeuna amin di hiji sisi orang teh kudu atoh di hiji sisi ieu teh keur nembongkeun rasa kadeudeung cinta ka kanjeng Nabi besar Muhammad. Maka saya ingin memastikan dan bertanya kembali ke orang Rancondo benar orang dia cinta ke kanjeng Nabi cinta cinta ke kanjeng Nabi cinta nah sabak dan muludan lamun urang cinta tingalikeun cirina kenapa karena ulama berkata lau kana hubbuka shadiqan la atota kalau orang yang benar-benar cinta maka ia akan mengikuti orang yang dicintainya innal muhibba lima yuhibbu muti karena sesungguhnya orang yang mencintai itu akan mengikuti orang yang dicintainya jadi tegesna cirina tandana tetenggerna cicirena jelma nu nyaan cinta mah nyaeta cirina daek nurut jeung nurut naon cara ciri cinta teh naon ciri cinta teh daek nurut jeung nurut contoh lamun ge cinta ka kabogoh geuning sok nurut ka kabogoh mah kadang-kadang dititah ku indung mah meligas ngolotot tapi ninggang kabogoh anu nelpon ada apa soal jemput aku dong yang di mana di mall tunggu yang nurut kakak bogoh mah bener teh cek opan aja ge sarwana harita keur bobogohan mah keur aja bobogohan keneh mah datang ka bogohna pipina ge didempul 2 cm setengah mah kelek disemprot Rexona pakai kiss spray kejos nah ayeuna geus jadi salaki kelek bau naga urang masuk salah kaprah wae aing ngaji unggal minggu muludan unggal tahun makanya maulid sekarang saya ingin mengingatkan kepada ibu-ibu punten dina kitab buku duljen dibejakeun wajibna dang dan awewe teh hareupeun salah geuning nyaho cuma kadang-kadang harapun salaki jika juri buuk cawik wik dibogot pakai karet dengan salaki ngabelai iya cepet kenapa non emang nak kesuul kecepet karet BH pakai paniti hi amit-amit ayat teh nu pakai paniti nojos karena curu urang mah teh cara keur anyar Aiker anyar mah jadi pamajikan ke senuheu rek sarege ginding sengit salah disemprot minyak wangi parfum disemprot nyemprot nongke ti luhur bikin ka handap nu kaliwat mimiti beheung katuhu kana kenca kelek tilu soalnya ada bau teman nu ieu ge tilu awak tak kok nu handap mah nepikeun ka dibeakeun eta mah papan pusatna eta mah pusatna atuh yuhan dikumbah dipoekeun tara atuh mah oh keur anyar rek sarege ginding seungit salah disemprot minyak wangi parfum disemprot nah ayeuna geus jadi pamajikan lila rek sare jeung salaki boro-boro make parfum boro-boro make minyak wangi rek sare make autan atuh diletak teh pahit aja pahit eta komo tetangga uing mah pernah laporan Kang aya naon Kang pamajikan aing keur peuting parah ku naon rek sare
naon make hot cream apa hot cream atau diletak telada meniseuha ngaletak pamajikan waktu cara keur anyar keur anyar marek sareng gosok gigi heula kamuga make listerin be seungit heuh ayeuna nah ari ayeuna rek sare ngadahar sebelah atuh dicium teh bau cikur ih aduh teh urang mah teh cara keur anyar ai keur anyar marehang hitut oge era dempet-empet sok ceung aku hayo era keur anyar mah hitut hareupeun salat kita ditatahan mama kuda kunaon bujurna aku batepos eta teh nahan gitu mama kuda maleo saya ke dapur ngabeledak di dapur nah hari ayeuna aya gitu di dapur salat kira di kamar bapak dagoan naon mah dagoan kunaon antosan wah kasalaki cara keur anyar ayeuna mah hayang kopi ge hese kadang-kadang mah neng panyenkeun kopi ari gojlong teh ka dapur dibawa cing termos-termosna jieun sorangan onggo kolot-kolot onggo aya nu sok ngasongkeun di termos-termosna aya orang rancong beda naon padahal maaf lamun urang nyaan cinta ka salaki tingalikeun cirina naon cirina daek nurut sebab di antara ciri jelema cinta teh daek nurut jeung nurutan bahkan mohon maaf ketika kita cinta terhadap sang idola saja eta sok aya cirina naon cirina daek nurut jeung nurutan contoh bapak-bapak cinta ka artis bapak-bapak cinta ka Rhoma Irama nurutan gaya Rhoma Irama aya godegan eta bapak oge ngadadak neangan lancah meong hayang digodegan dan cinta ka Rhoma Irama ibu-ibu sarwana ibu cinta ka artis ibu cinta ka Inneke nurutan gaya Inneke make jilbab nyekek beheung ibu oge sarua nurutan make jilbab nyekek beheung ngan orang kopo mah teu bisaeun makena nyekek teuing ngapae udah urang mah sok salah kaprah wae ari gaya muslimah tapi sapotong ai luhur ditiunggahan celana meret aya nu kitu loba makanya jangan salah mencinta jangan salah mengidolakan kenapa karena sok aya cirina naon cirina daek nurut jeung nurutan maka tidak ada yang lebih layak kita cintai tidak ada yang lebih layak kita idolakan selain yang sedang kita peringati maulidnya dan kita peringati haulnya yaitu sosok baginda Nabi besar Muhammad maka sabada muludan lamun urang cinta ka Kangjeng Nabi atau urang kudu daek nurut-nurutan Kangjeng Nabi sabada ieu acara haul tuan se lamun urang cinta ka haul tuan se maka urang kudu daek nurut-nurutan tingkah pola nya eta karakter sifat anu aya dina diri tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani maka pada malam ini saya ingin membawa satu kisah yang sama tapi dengan redaksi yang berbeda dua kisah dengan konsep yang sama yang pertama yaitu kisah yang disampaikan oleh salah satu istrinya Kangjeng Nabi bu Kangjeng Nabi teh gaduh istri gaduh naon istri salah satu istrinya Kangjeng Nabi itu ada yang bernama Ummu Salamah sahajana Ummu Salamah satu ketika Ummu Salamah melihat Kangjeng Nabi pamenteuna pias mukanya pucat maka bertanya sebagai seorang istri ya Rasulullah eta kunaon pamenteun anjeun pias eta kunaon pamenteun anjeun pucat apakah anjeun keur gering apakah anjeun keur teu damang maka apa jawab Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi neng kaula lain keur gering kaula lain keur teu damang tapi kaula ingat di imah aya duit 7 dinar can diinfak sedekahkeun jadi Kangjeng Nabi mah gelisah henteu tenang lamun di imah boga duit beda jeung orang kopo ai orang kopo mah gelisah henteu tenang lamun di imah teu boga duit bener gitu satu yang kedua di dalam manakibnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada orang yang berburuk sangka sebab Tuan Syekh ngagaduhan 40 kuda anu harade ternyata eta kuda teh dipenta ku salah sahiji warga
anu eta warga teh ngagaduhan panyakit anu ceuk ahli hikmah eueuh deui panyakit anu bisa jadi ubarna iwal ti 40 kuda anu cirikna sarua anjeun anu kapimilik ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka dikala dipenta eta kuda henteu hese teu talangke Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mikeun eta 40 kuda anu sakitu poharana. Maka di dalam dua kisah ini kita dapat menyimpulkan sifat karakter hiji Kangjeng Nabi oge sifat karakter Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ngagaduhan sifat anu luar biasa nyaeta di antara sifatna teh hiji berehan dermawan ahli sodako dan ingin mengajarkan kepada kita bagaimana status harta yang kita miliki saat ini. Mau rumah gedung kah, mau mobil mewah kah, mau perhiasan kah, maaf geus maot mah moal dibawa moal sok ibu ayeuna gaduh gelang gaduh kalung ibu maot eta gelang kalungna dicanak henteu bu dicanak henteu ari ibu gaduh gelang teh kebaingan teu boga mau dibawa boga ge henteu sudah ai kalung aduh kalung nu leutik atuh cincin astagfirullah anting atuh anting saya salah kina si Eca teu boga anting-anting acan ieu mah anggap ibu-ibu yang hadir semua sekarang ngagaduhan gelang ngagaduhan kalung. Tolong jawab yang benar, jawab yang kompak. Ibu ayeuna gaduh gelang gaduh kalung, ibu maot eta gelang kalung dicanak henteu jawab sing bener dikamanakeun dijual hebat bener orang kopo mah hebat geus paeh ge bisa kena ngajual gelang. Kabayang aya pocong ka pasar ngajual gelang manyang geus naon ngajual gelang teu kaharti ayeuna ye balikan ya lieur balikan ya ibu ayeuna gaduh gelang gaduh kalung ibu ya ibu maot eta gelang kalungna dicadak henteu jawab sing bener dikamanakeun. Jawabannya adalah pan ibu mah maot dikubur moalnya meureun gelang teh meureun aya di imah di urusan kuno hirup lamun teu ku anakna ku salakina lamun salakina soleh bager meureun gelang teh dimanfaatkeun lamun dijual ge dipake sodako atas nama euceuk lamun salakina jendil lamun salakina jendil alah dipake bobogohan deui bobogohan teh jeung babaturan euceuk dina grup WA nyari hati mata maaf ya mungkin lalakina saya bapak lalakina itu pak lalaki mah ulah dameng deh lalaki mah menjauhkan saya lalaki mah satya pret karena memang mohon maaf laki-laki itu tidak dituntut untuk setia tapi laki-laki itu dituntut untuk tanggung jawab. Buktina ibu maot sugandaikeun salakina maturan ibu saminggu we dikuburandaikeun moal saminggu tilu poe lah sapoe paling ge ceurik paling mewek yang hareupan mayit pamajikanna gungguikan telah datang babaturan ngalayan Kang sing sabar terkuat geningan nangka datang dari babaturan Kang sing sabar ternyangka geningan nangka ai telah datang Haji Upon Kang Haji Upon datang Kang naon kiai itu aya randa mana biasokan randa mah ngejat bener sakitu salaki nu hirup geuning maot mah teu ngarencangan apalagi harta dan kekayaan tapi catat ada harta yang akan kita bawa setelah kita mati maka kalam ulama menyampaikan harta yang kita makan kelak akan menjadi kotoran
Harta yang kita simpan kelak akan menjadi rebutan, tapi harta yang kita infak sedekahkan di jalan Allah, itulah kelak harta yang akan menemani kita setelah kita mati. Maka sahabat dan muludan ayeuna tingkatkeun atuh amal sedekahna, tingkatkeun atuh sifat berehanana, sebab bumi acarakeun urang Kangjeng Nabi boga sifat berehan, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani ge boga sifat berehan. Maaf kuring rek nanya ka ibu-ibu, Bu di dia aya pangaosan rutinan ibu-ibu teu? Aya teu? Sok aya koropak sok aya, sok dieusian jujur, sok dieusian tara. Sok tolong jawab kembali yang jujur dan kompak. Ketika ibu mau sekat uang ke dalam koropak, kari-kari da kantong ibu duitnya aya dua pilihan, aya duit 50.000 jeung 2.000, nu mana diasupkeun? 2.000. Kabeh 2.000. Urang mah kitu panyakitna kana sedekah teh sok neangan nu pangleutikna, neangan sesana maaf palebah dinya malen awewe hukul lalaki ge sarwana lalaki ge moal sebulan kamari aya aki-aki ngamuk geus di masjid kuring, aki-aki ngamuk gara-gara kieu caritana salat Jumaah pan memeh khotib naik mimbar jamaah nunggu salat sunah teh wiridan, aya aki-aki beres salat sunah wiridan ari diuk panghareupna wiridan teh bari peureum teuing ngawirid naon teuing jangjawokan teuing naon pora keur wiridan mah aki-aki terlihat datang koropak ditoel jeung sabelahna bah eta koropak geus mah modal kantong si abah teh hari di kantong si abah duit teh 2 lembar, nu hiji 100.000, nu hiji 2.000 dikodok ku si abah hese goblok 2.000 asupkeun kana koropak nu 2.000 teh teu nyaho mah nu 100.000 ge katari kadulut ngan murag nu 100.000 mah murag handapeun bujurna. Ari ditu ka aya RT cek RT teh duit si abah murag dicanda aku RT teh diasongkeun ka si abah ti tukang kahareup bah naon teh ieu duit duit nitip asupkeun kana koropak disangkana nitip padahal duit maneh ngan lila-lila si abah ngahulang ieu si RT kuno nitipkeun sedekah ka aing pan kiki koropak bakal tukang nguriling. Wow, ya RT rek manasan ka aing ye. Mentang-mentang aing 2.000 menina 100.000 goblok sia RT tengjokeun balik Jumaah dipegat ku aing sia. Bener eta mah balik Jumaah si abang geus kadaguan dina lawang panto. RT datang teh ka dieu sia goblok sia. Naon bah? Aing maneh rek manasan ka kolot. Mentang-mentang aing 2.000 sia 100.000 diasongkeun ka aing sagala. Maksudna naon bah? Heuh tadi sagala nitipkeun sedekah. Sedekah di mana abah? Lu tadi nu 100. Pan eta balen duit abdi usaha panu abah murad ai pelebah dikodok teh tolol goblok CRT DKM mana DKM bongkar itah dibongkar deui urang mah kitu aya rezeki hayang loba duit hayang babari tapi kadang-kadang ngusepna lalaura. Kenapa? Karena penyakit di dalam hati kita masih kena nempel. Naon penyakitna? Urang teh loba kasieun sieun ngurangan, loba sedekah teh sieun miskin, sieun bangkrut. Padahal catat tidak ada sejarahnya orang yang gemar sedekah akan miskin, tidak ada sejarahnya orang yang gemar sedekah akan bangkrut. Justru si Kangjeng Nabi baliyazdad akan bertambah dan bertambah. Justru jelma korek, jelma pelit merege hese eta anu aya bahan bangkrut ing sangsara mah. Allah telah mengingatkan kita, mengangkat kisah Korun di dalam Quran. Pan Korun teh sabada beunghar koret, Korun teh sabada beunghar pelit. Maka apa yang terjadi terhadap Korun? Allah ajab, Allah lenyapkan Korun dan hartanya ditelan oleh bumi. Nu koret anu cilaka mah, nu koret anu bakalan sangsara mah di dunia keneh ge geus teu dipikaresep ku jelema tembus ka akhirat. Ari cita-cita hayang asup kana surga he denge jelma koret. Aya teu koret di aya teh. Denge jelma koret jangan
mimpi Anda akan masuk surga lamun anjeun masih kena koret jiwana. Kenapa? Karena ternyata ketika Allah menciptakan surga, Allah nyarioskeun surga cek Allah, ya jannah anti haramun alal bakhili walau kana zahidan. Hei surga haram pikeun anjeun ngasupkeun jelema koret, sanajan eta jelema koret juhud ahli ibadah, sanajan getol puasa sunnahna, sanajan getol hudang ti penting tahajudna, tapi masih kena nempel karakter sifat koret dina dirina, maka haram surga ngasupkeun jelema koret. Reka roret wae, hei reka roret wae, sok derajat tingkatkan sifat dermawannya, maka rasakan keberkahannya. Bukan orang hayang benghar koncina sodako, as-sodakotu tajribul gina, sodako akan mendatangkan kekayaan. Tapi catat, kaya itu ada dua rupa, aya kaya harta, aya kaya hate. Dan hakikat kaya itu sebenarnya kaya hate. Punten kaya harta ge ai hatena miskin mah punten dahar jeung rendah ge moal nikmat, bener. Tapi ketika hatinya kaya, hatena beunghar, oh dahar jeung anak naga ge nikmat euy. Apal teh anak naga? Usam jamrong eta teh anak naga. Geunah dahar jeung anak naga ge. Sedekah akan mendatangkan kekayaan. Beh dieuna sedekah akan mencegah dari bencana dan musibah. Bukan sing areling. Kemarin-kemarin rame di media sosial tentang pemberitaan yang menyebutkan konon kata BMKG status Indonesia khususnya Jawa Barat Banten itu berpotensi akan terjadi gempa bumi besar yang disebut dengan megatrust. Apabila megatrust ini terjadi, maka gempa buminya hebat, bangunan akan mudah roboh, maka air laut Jakarta pun konon katanya ketika megatrust ini terjadi akan naik 30 meter. Artinya apa? Jakarta akan tenggelam, bahkan kota saya pun Bogor sebagian akan tenggelam. Maaf, saya sebagai manusia biasa aya rasa keung, aya rasa sieun, tapi kuring regreg hate. Naon sebab ieu mah hak prerogatif Allah. Lamun ceuk Allah aman, pasti aman. Maka tugas kurang ayeuna deketan anu bogana dengan cara apa? Perbanyaklah amal sodakohnya. Saya meyakini lamun orang kopo kabeh ahli sodakoh piraku Allah jeung Rasul sulaya kana janjina lamun sodakoh mencegah dari bencana dan musibah, maka lamun orang dia kabeh ahli sodakoh maka bencana jeung musibah moal teunteup ka kopo Serang Banten di dia. Lain amin hungkul sodakoh. Cuma amin sodakoh nama angger. Bahkan beh dia maaf, saya mau bertanya, ibu gaduh putra putri tuh, eta putra putrina hoyong soleh solehah gitu, hoyong kadang-kadang kita lupa terhadap kuncinya. Non kuncina sodako. Kenapa? Karena ternyata ketika baginda Nabi menyampaikan 3 perkara anu moal bakalan pegat setelah mati itu 3. Hiji sodako jariah, nu kadua ilmu anu manfaat, nu katilu budak anu soleh anu ngadoakeun indung jeung bapana. Maaf, eta nu tilu teh cek santri maka dakhul mukhallid, artinya satu dan yang lainnya berkaitan. Artinya apa? Lamun hayang boga budak anu soleh titipkeun ka ahli ilmu, lamun ilmuna hayang manfaat sedekahna kaluargeun. Kadang-kadang urang mah hirup teh adil, ari budak lah sakola ratusan ribu jutaan dibelaan, tapi kadang-kadang budak karena urusan ngaji loba kolot untuk peduli ka guru ngajina. Bener, budak mah sakola dianterkeun di dagoan di teang, nah kalau urusan ngaji kadang-kadang maaf bahasa ka guru ngaji geus teu aya. Kuring urusan budak pantaran kieu ce ye tim mimiti 1 urang 2 urang 3 urang nepikeun ka ayeuna aya puluhan urang, unggal PT nambahan budak teh hiji kadang-kadang kuring sok kahuleng ari sia anak saha aing teu wau cing hayang teh kolotna teh datang ngomong Pak Ustad ieu teh putra abdi didikeun abdi kewajiban abdi ngan abdi mah rumah sabodo abdi bade nyerenkeun ka Pak Ustad pangelmuankeun putra putri abdi sing ridho Pak Ustad kitu kuduna mah pantes teu komo bari ngodok kantong ye amplop Ustad teh amplop ulah ieu mah ngamplop Pak Ustad teh kudu gawe heula Ustad teh. Ustad geus mimpin tahlil kakarak menang amplop, Ustad geus mimpin doa kakarak menang amplop, Ustad teh kudu mimpin istighosah heula kakarak menang amplop, Ustad teh kudu MC heula kakarak menang amplop, kudu qori heula kakarak menang amplop, modal kuring kudu ceramah heula kakarak menang amplop.
sugan pernah kerulang-ulang di imah torojol masyarakat yang ramplop Allah. Padahal anaknya unggal poe di ilmuwan ku urang, unggal poe di kurang maaf ini bukan berbicara matre tapi ini berbicara keberkahan ilmu. Hayang ilmu na berkah anak-anak urang boga rezeki leuwih mah anterkeun singet ka guru ngaji. Nah, kenapa? Karena keberkahan ilmu ada pada gurunya. Makanya kalau saya ceramah di pondok pesantren, kalau saya ceramah di hadapan santri, saya sok ngomong ke sia jah dengekeun sia mah lampu hayangnya setrum nasaha guru maneh sanajan lampuna 100 watt tapi lamun teu dicolokkeun kana setrum hurung moal sanajan ngaji pinter tawanan loba otak cerdas eueuh ridho nu teh jadi guruna maaf kata helmu moal bakalan guru. Tapi sabalikna sanajan lampuna setengah watt tapi lamun dicolokkeun kana setrum hurung moal sanajan ngaji teu pinter talaran teu loba otak kurang cerdas aya ridho doa teh jadi guruna eta ilmu bakalan berkah bakalan manfaat. Saya teringat Bu, jangankan guru kita, guru ngaji anak-anak urang, saya ingat kisah Kangjeng Nabi lamun berangkat ke masjid Kangjeng Nabi sok make tarumpah. Apal teu tarumpah? Apal teu tarumpah? Naon? Bakia sendal. Kangjeng Nabi lamun berangkat ke masjid Kangjeng Nabi make bakia, make sendal. Sholat Kangjeng Nabi beres sholat eta sendal teh geus anu ngarapihkeun, sendal teh geus anu gabereskeun. Unggal dinten seperti itu maka penasaran Kangjeng Nabi ari ieu teh pagawean saha? Pas diintip ieu teh pagawean budak yang bernama Salman. Ka Allah hate Kangjeng Nabi ngadoakeun khusus pikeun eta Salman, Gusti jadikeun Salman ahli ilmu, Gusti jadikeun Salman jelema ahe. Ka Allah hate Kangjeng Nabi ku perkara anu teu pira komo guru ngaji anak-anak urang. Maaf kuring rek curhat saalif wios di antara murid ngaji kuring ce aya hiji budak anu maneh nama rutin unggal minggu teh mere martabak lain wau martabak si eta mah rutin unggal minggu teh mere martabak. Saya tanya neng ari ieu martabak ti saha? Ti umi sareng ti bapak. Unggal minggu eta budak teh mere martabak dengan bahasa titipan teu jadi kolotna. Maaf Bu, bukan martabaknya yang saya pandang, bukan martabaknya yang saya lihat. Bara duit tibang martabak ku 20.000 ulah sisa minggu sakali unggal poe mampu beli martabak mah bukan martabaknya yang saya pandang tapi bentuk budeli kolotna ka guru ngajina. Deudeuh teuing neng geuning indung bapak sia teh ingeteun ka aing guru ngaji maneh ka Allah ceuk kitu ge hate teh ngadoakeun khusus we pikeun eta budak maka ayeuna hasilna eta budak beda jeung budak anu sejenna. Kunaon hasilna beda? Sebab ngalakonan perkara beda ti batur. Maka ceuk guru kuring kunci hirup kieu lamun maneh hasil hayang beda ti batur lakonan perkara beda ti batur. Contoh leutik umumna peuting teh jelema sare tibra maneh mah tengah peuting ulah hees nyaring tengah peuting amparkeun sajadah puterkeun tasbih nepikeun ka subuh mah beda ti batur hasilna bakalan beda. Batur mah sodako 10.000 ka guruna maneh mah 100.000 beda ti batur hasilna bakalan beda. Nanaon ge kumaha useup ieu mah kumaha kadang-kadang mah teu pira guru ngaji teh meta 10.000 sabulan ge neng jang bejakeun ka indung bapa maneh ngaji teh mayar 10.000 bantuan mayar listrik Pak Ustadnya budak teh balik we bebeja ka indungna mamah naon neng dia cek Pak Ustad ngaji teh mayar naon mayar bara duit 10.000 cenah pikeun bantuan mayar listrik eureun ngajina eureun neangan gratis ngaji mah di mana-mana ge karena Allah paribahasa karena Allah Bu maaf Ustad mah geus leuwih ti heula karena Allah na rek hitung-hitungan je Ustad hayu rek hitung-hitungan je Ustad hayu urang gua salah sahiji katerangan Imam Ali nyebutkeun sahur nu diajarkeun ku guru urang lamun rek dibayar pek bayar sabaraha bayarna 1.000 dirham 1.000 dirham teh 120 juta sahur 120 juta mampu moal sahur 120 juta sahur panitia sahur ya kuring ngomong separa huruf ya korek hitung-hitungan jeung Ustad mah geus leuwih ti heula kana Allahna ngan lamun hayang berkah ilmuna beh dituna hayang nempel ilmuna
maka boga rezeki leuwih teh ulah ngeupel atuh, anterkeun atuh. Makanya ketika rezeki kita bertambah, bukan gaya hidup yang kita tingkatkan, tapi amal sedekah lah yang harus kita utamakan. Insya Allah ilmu anak-anak orang bakalan nempel kadituna, nu bakalan penerus kolot-kolot orang teh anak-anak orang pambangga ibu lamun anak-anak orang ngaramekeun masjid engkena pambangga lamun kahareupna anak-anak orang ngaramekeun majelis bangga moal ayeuna teh punten Bu, sekarang itu kan sebetulnya acara itu 3 ya. 1 Maulid Nabi, yang kedua haul Tuan Syekh Abdul Qadir, yang ketiga peresmian masjid. Nah, musola sarawem, musola atau masjid. Saya itu kadang-kadang sedih. Ayeuna teh karasa akhir zamana, naon buktina masjid mah pamewah-mewah, masjid mah paagreng-agreng, tapi buktina salat subuh mah aki-aki deui. Bener. Sing karunya atuh euy ka aki-aki. Keur manggeus kolot, bongkok, peot, ungap, lempang ke kos goyok. Lila aki-aki mah lempang ka masjid kieu. Aki-aki. Nepi we ka masjid. Alhamdulillah. Aing geus nepi ka masjid. Goblok. Ieu mah lain sorban BH. Salah nenjo malum geus kolot. Paduli teuing BH ge moal batal ieu. Asup we ka jero masjid. Neangan mik maksudna mereka hudangkeun subuh. Kokolotrat kamana mik nanya euy. Mik kamana mik? Oh aya ge aqua minum heula. Ya, mik mana mik? Oh iya aja. Nah hudangkeun subuh we aki-aki nu pantes manu ora. Ieu mah aki-aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak warga Rancak Kondo, gerak hudang aing geus hudang mah rekees deui kumaha sia goblok. Ulah hees deui atuh hudang. Ayeuna dulu gerage dulu parantos jam geuning jam 3 nyieun. Goblok aya nu nyolong deui tolol. Bo karunya manehna nu ngahudangkeun, manehna nu nakol bedug, manehna nu ajan, manehna anu komat, beres komat teh culang cileung, we neangan baturna sorangan di jero masjid. Kamarana goblok. Aing sorangan salat subuh. Wah, paduli teuing ka surga sorangan aing. Moal ngajakan batur. Salat subuh we manehna sorangan. Usolli fardhu subhi. Bela datang baturna dagoan. Alhamdulillah aya baturna ces nu datang teh aki-aki deui. Alhamdulillah duaan ka surga. Ai imamnya maneh we nu biasa. Alhamdulillah. Ai imam goblok siapa lina. Usolli fardhu subhi. Allahu akbar. Tukang we aki-aki. Allahu akbar. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Aing poho naon teh? Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Gajangkeun ah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
aki-aki nu tukang amin baca surat teh maklum geus kolot loba poho aing maca surat Al-Lahab atuh pajejet geus Bismillahirrahmanirrahim tabbat yada abi lahabin wa 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 tabbat yada nu tukang mah aki-aki geus ngadeg-deg we sia mah lila goblok aing teu anggeus-anggeus tabat deui ambek nu tukang dibetot nu hareup ya sia tukang ah gantian ah sia mah lila aing tuh ngadeg-deg goblok aing poho sia mah tabat deui goblok sia mah lila kasalira anggeus nepi ka magrib sia kituan aing imam ah gantian akhirnya pergantian imam ayogeun aing mah geus kolot ge cerdas keneh goblok sia cuma tabat aing imamnya maneh wae mah hayu gantian aing teh nyogeun aing sia sangi wanono subhi Allahu akbar tukang Allahu akbar gajangkeun siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin tukang amin baca surat Bismillahirrahmanirrahim itu kalau tukang ulah tabat moal goblok tabat malila sia gedang-gedang ge nu sejen loba surat teh semua tabat di suku aing kituan goblok tadi sia moal kacang awang sia ta salat teh nu sejen Bismillahirrahmanirrahim ulah tabat moal sia kudu moal sejen Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika inna naonnya inna kamana sih inna saya lupa kata inna lillahi goblok bener inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pae we duanana ya karunya kaki-kaki maka kita berharap anak-anak kita yang kelak akan menjadi penerus-penerus mengaramekeun masjid nurang mengaramekeun majlis maka ilmunya akan berkah ilmuna bakalan manfaat maka ti ayeuna boga rezeki leuwih mah anterkeun jajabkeun sing jadi ahli sedekah sing jadi jelema berehan kenapa karena Kangjeng Nabi ge ahli sedekah karena Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ge ahli sedekah bu maaf kita hidup di dunia ini sementara makana kuring sok ngomong kieu bohong urang ngaku orang rancondo teh bohong urang ngaku orang kopo wadul kenapa karena aslina urang teh lain orang ieu tapi kabe adalah penduduk kampung akhirat di dunia ala kadar humbara komo di kopo serang mah maaf kuring rek nanya bu yakin teu urang bakal ka akhirat yakin teu bakal ka akhirat eta kampung halaman urang nu asli mah nyaeta kampung akhirat dan maaf naon kunci pantona ka akhirat maut dan ketika berbicara mati kabeh ge bakalan ngalaman kabeh ge bakalan ngasaan kullu nafsin dha'iqatul maut sakur-sakur nu nyawaan bakalan ngasaan kana ngaranna maut ting catat maut mah para bebeja maut mah rahasia kadang-kadang isu ngobrol jeung urang beurang maut aya nu kitu isukna ngobrol beurang maut aya cing aneh henteu teu aneh nu aneh mah isukna maot beurang ngobrol jeung urang eta aneh maka hirup ulah kajongjonan teh hei saha nu nyaho saha apa ayeuna urang keur kumpul ngariung kieu balik ti dieu Israil geus ngadagoan rek nyabut nyawa urang saha nu nyaho saha apa balik ti dieu aya nu maot ngan paling kalau balik ti dieu nu maot paling teh diumumkeun di mushola kudu kaem teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun teu nyangka keur tadi mah hadir keneh muluda saha nu maot eta geuning nu hadir make tiung hideung aya nu make tiung hideung upang gading loba
mati itu punten, jangankan menunggu nanti pulang ya, jangankan menunggu besok, jangankan menunggu lusa, ayeuna detik ieu menit ieu lamun cek Allah mau saha nu bisa nolak jeung nyegahna, bener cek Allah mau atuh mau, jangankan satu orang kabeh ayeuna lamun cek Allah mau atuh mau, cek Allah mau ayeuna kabeh atuh mau, lamun ayeuna mau kabeh atuh rieu mun ayeuna mau kabeh jeung pasti ngadadak rancondo piram. Pasti darah-ratang reporter SCTV, Indosiar, RCTI, RTUCG ayah. KB pasti reporter memberitakan, pemirsa telah terjadi kejadian sangat aneh, yaitu di Kampung Rancondo, Desa Kopo, Kecamatan Kopo, Serang, Banten. Setelah ada acara peringatan Maulid Kangjeng Nabi sekaligus haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seluruh jamaah mati kecuali satu penceramahnya dari Bogor. Duaan. Ternyata dua orang yang tidak mati dengan panitia nyekal amplop. Mun mana maot Mbak silakan. Ai maot mah rahasia ai kuring si ikhlas sama Allah, nu penting mah dihampura dosa maot husnul khotimah mangga Gusti ari geus meujeuh nama rek ibu nu ti heula kuring nu paneuri kajeung atawa samarina wios lah kuring we nya anu paneuri euceun nu ti heula lah kajen. Dan catat ketika mati datang rek lumpat ka mana, rek nyumput di mana, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Sanajan anjeun nyumput di satu kawan benteng anu kokoh, sanajan anjeun nyumput dina jero liang anu pangleupna, lamun ajal datang idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun, teu bisa dipajukeun, teu bisa dipundurkeun. Mempeng urang hirup ayeuna lamun dibere harta banda anu leuwih, jadikeun eta harta teh alat keur neangan kariduan Allah, jadikan eta harta teh jembatan untuk mencapai makom derajat ketakwaan sebagaimana dicontohkan oleh Kangjeng Nabi dan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di mana urang geus bisa kitu berarti nyaan orang teh cinta ka Kangjeng Nabi nah jeung ka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nah naon sebabna geus nembongkeun cirina, naon cirina daek nurut jeung nurut. Nah berbicara tentang nurut jeung nurutan mah saya pun Bu punya idola tersendiri. Anu ieu idola kuring teh aya patula patalina teu jeung ngaran kuring anu disebut tadi ku MC, bahkan bener ge aya disebut Kidala Muda. Kasep na bener mah euy nya kasepnya na bener mah kasep bedanya kasep na bener mah euy. Ini tolong panitia bener setelah acara tolong rapihkan dengan baik ya, jangan seperti kejadian bulan-bulan kemarin. Saya pernah sakit hati Bu, nyeri hati ku panitia teh goblok mos momok make bener foto kuring ari beres acara eta bener dikenakan embe pan goblok panitia teh kasep-kasep kana embe pada pokoke moe pare segala. Ini saya disebut Kidalang Muda di mana lalakona bejakeun tong jadi karena memang saya itu Bu dari kecil Kang cinta resep kana wayang golek itu dari kecil, dari usia dini mungkin di sekitar 4 tahunan. Kenapa? Karena Abi Emut wakos pun ramah tilar dunia Abi dikantungkan ku apa teh kapungkur usia 5 tahun. Nah Abi ingat wakos apa ayat kene kuring sok dicacana ku pun ramah teh nonton wayang golek da pun ramah ge kalintang resep nah kana wayang golek ku sabab tileutik sok lalaja wayang golek akhirnya timbul rasa resep cinta kuring kana wayang golek ku sabab cinta teh datang we ciri na daek nurut jeung nurut. Akhirnya tileletik sok nurutan dalang sok kegereman jika dalang malihan rerencangan kuringnya sok ayah menyebut ka kuring teh dengan panggilan si dalang eta teh ngaran panggilan si dalang teh aya nasib kuring jadi mubalik akhirnya nempel eta ngaran teh jadi lakom kana panggung disebut weh lamun ceramah teh Kidalang muda teh ayeuna meureun 20 tahun ka hareup mah Kidalang peot. Makanya kuring lamun ceramah eta sok ningalikeun ciri khasna ngaluarkeun suara dalangna kadang awal kadang pertengahan kadang akhir memeh turun itu pun tergantung persetujuan jamaah jeung panitia. Ari di dieu memeh kuring turun bade ngadalang heula wios ngadalang heula wios moal ambak moal pundung moal nyarekan moal nyawer moal jadi ya. Udah segala moal. Cuma mohon maaf saya tidak akan lama, mungkin sebentar saja karena kondisi fisik itu sebetulnya sedang letih, tenggorokan pun lumayan sakit. Ayeuna teh geus tanggal 15 Rabiul Tsani di tanggal hiji nepikeun ka kiwari can manggih pere
pre-pre kayak tanggal 11 November doakan sing sehatnya, mudah-mudahan lagi menghadapi diri sing sarah rehat. Makanya saya minta maaf tidak akan lama karena kondisi badan letih dan tenggorokanku lagi sakit. Hiji hampura eta nu kaduana kuring hampura mawa wayangna ngan teu loba ece Kang kur dua we mau golekna kapok kamari ge keur ngaji di Garut mau golek teh loba dalapan mau golek dalapan mobil heurin ku golek efekna cilaka mobil heurin ku golek tungtungna besek saeutik mentak aya mah diakalan mau golek teh 2 we mobil lega kitu nya sok lah urang adalah bade teh bade sok urang keluarkan suarana we heula urang keluarkan suara saha si Japota mahal si Japota mun aya nu nyawer Japot keluar biasa sok urang keluarkan suara para dewa we heula urang keluarkan suara Batara Guru Resina rada jika tot kaca di lakon Jabang Tutuka daun ke jempe ulah anu calangap buang jadi adalah Batara Guru Resina rada jika tot kaca daun ke jempe kada kemanggil hodam eta teh can asu hayang nginum monggo sok Batara Guru Resina rada jika tot kaca daun ke jempe kacaritakeun di sawarga Maniloka iya sang hyang otipati jagatna ta Batara Guru ngahaturan linggih Resina rada anu rencangan ku Raden Gatot Kaca sami tungkul hamari keludak nyembah narimang sabda ajri ningali pamor sang Batara takuantos Batara Guru tutu wong samanea manusa terusing madu traing kusuma titi sing andana wiri traing dewa kawanusaan lami-lami ngandika kawadaling lisan bekatan pengandikanipun alis manis melas melis lelei gedeg pangandika datang Batara Guru kisran Kakang Panjin Rada ladala ya adi eta Batara Narada kapayun ka celikna yeyai tiris asa taya pisimbuteun hardang asa eueuh pikipaseun ke asa eueuh pipatureun hirup dina danget ayeuna kapayun Kakang Panjin Rada ladala nun adik guru puputon kemang kadaton sembaheun para dewa baja adi iya bantuan atuh nong neng nang nyawer itu nong neng nang Kang kumaha itu geus luar biasa naga percona amuk-amukan di sawarga Maniloka atuh ting jarerit para widadari ting karociak para dewa nangging cek ramalan tos mual nyalaan kumaha adi guru cenah pilawaneun naga percona teh nyaeta Gatot Kaca nu parantos digodog di kawah candra di muka mana Gatot Kaca na Kang parantos disusulan aya dipengker adi kapayun hidup Gatot Kaca Jabang Tutuka aring bisuta pilawaneun naga percona tah kahareup Gatot Kaca beda deui sorana kieu Gatot Kaca lembe Gatot Kaca eta teh cek Abah Asep mah almarhum kunaon Gatot Kaca ngagerem sebab di Jawa Barat ai Jawa Barat boga simbol naon simbolna Siliwangi meong berangkat ke Jawa Tengah Jawa Timur Gatot Kaca bima teu ngagerem ai di Jawa Barat mah ngagerem naon sebab simbolna Siliwangi meong pan-pan ke Jawa Barat kabungkur mah ngagerem nampi nuhun karena rupihal pembagi kalayan wujud sumbangga ngaturkeun sebasunggem guyub panjenengan sang hyang otipati jagata Batara Guru
diterima pujas tuti hidup dedeh Gatot Kaca Bahayang tadi hidup angkat di bumi tabuh bara tadi putra angkat tabuh 5 yang dugi ka dieu jam 8 ayeuna jam bara jam 12 kurang yang geus dahar encannya eta paingan leuleus malihan kieu kaset kumaha ya hidup jauh di jugjug anggang di teang eyang oga rek menta di hampura wire hidup jauh-jauh di Bogor ka Kopo Serang teh meja teh meuni leutik kieu pantes we dina meja teh eueuhna naon ieu mah bisi hidup boga kahayang mangga ulah rek di dinding kelir gendang siloka gara bejer beaskeun kasep lain naon Lumawi tadi putra gengan tosan yang nentosan naon aya kahoyong putra teh hayang naon hayang nenen hayang naon nenen nenen oge teh dijieunkeun ku panitia nu aya we heulaanan Lumawi beda jeung kamari ya ari kamari hidup ngaji di mana bangsa kamari mah putra ngaji di daerah Bekasi ya kamari mah di Bekasi keur kamari mah kumaha ai keur kamari mah dina meja teh mejana panjang ya lajeng dina meja teh kumplit segala aya naon nenen aya kopi aya Coca-Cola aya Fanta aya Sprite aya ari di dieu teh botol di dieu mah ai kamari Sprite kamari mah di dieu ge ngajajar botol mah loba eueuh rasaan eta ya oge dina denget ayeuna terek menta dimaklum oge kaset kumaha ya meureun beda jeung kamari jelas bedana kumaha deui bedana kamari mah bangsa di Bekasi dina meja teh lain minuman hungkul maksudna dahareun jadi kamari mah dahareun ge loba dina meja teh teh loba kamari mah ari di dieu tisu di dieu mah da ieu mah lain dahareun ya eta mah lain dahareun kaset memang nak kamari naon nu nembrak dina meja teh segala rupi aya naon caugna aya dodol aya ranginang aya rangining aya jeruk apel aya kamari ari eta kadahareun nu loba teh dikamanakeun dikeresekan ku aing balik we nah ngadalang teh jadi ngaco kieu dabongan unu nyawer ya paingan ngaco memang nak kamari kumaha kamari mah bangsa putra ngadalang teh aya nu jawer saha kamari nu mimiti nyawer kamari mah nu mimiti nyawer teh lurah kamari mah ai di dieu ka mana lurah saprina nyumput meureunnan ya kumaha putra oge di dieu teh gaduh kawauhan saha bager jalmina saha Haji Ukon eta teh rerencangan guru eta teh bager eta teh Haji Ukon teh ya kumaha kieu we lah daripada kesel tan sah diajeng-ajeng we yang aya pikir saeun naon purwa eyang nyauran putra Gatot Kaca ke heulana da puguh hidup ka dieu teh teu sorangan geuning aya di pengkeureun hidup eta nu hideung-hideung bodas eta teh saha kase nu mawi dipungker teh kasepuhan Uas Semar Badranaya dedeh geuning aya Kakang Semar Badranaya kapayun ka sono yai ge ka akang tah datang we Semar beda deui sorana Semar mah hada ngabrewek kieu Semar mah nya amuing ucu jauh di jugjug anggang di teang
Wah bisa tepang jeung wargi kopo di dia dede didoakeun ku uwa mugi anu haladir sing paranjang yuswana. Semar eta mah motor Semar saha? Oh Semar saha? Cicepot keluarga? Keluarga di Cepot? Wios jeung golekna wios. Nah, kuring mawa golekna ceuk si Cepot mah. Bade di keluarga? Sugan we si Cepot naik mah. Bade eta bade? Mual ya mual. Sampurasun Sampurasun Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah dewek bisa panggih jeung warga Rancondo Kopo Serang Banten di dieu bebelaan dewek teh ka dieu teh bebelaan deuleu da kudu nama dewek teh ayeuna teh ka Brebes ngan dipikir-pikir rek naon ka Brebes ngondang eueuh mendingan ka dieu luar biasa kompakna panitia taman nepikeun ka pindah hareupeun panggung tangkal jauh ge geuning aya di sisi panggung. Son nuhun tukang son alhamdulillah rada rawes pelem karawesna mudah-mudahan tukang son sing asup ka surga jeung son-sona kapalang. Alhamdulillah hampura we ieu mah dewek teh ditampilkeun ayeuna teh nyaeta intina mah keur ngawuhkeun budaya urang nyaeta budaya Sunda ka urang kali ayeuna lain rek ngocoran kana acara hampura. Ieu mah keur ngawauhkeun ka generasi penerus yen urang teh boga budaya anu alus nyaeta budaya Sunda di antarana wayang golek bahkan baheula mah wayang teh dijadikeun alat dakwah ku Sunan Kalijaga dina nyebarkeun Islam di Nusantara baheula nu mawi ulah fanatik teuing hirup teh lah ieu mah da intina mah hiburan salid da geus ngaji nama tadi da intina mah geuningan muludan geus dibaca marhabana. Atuh ayeuna haul Tuan Syekh geus dibaca manaqib jeung istighosahna ieu mengiring bingah we ku ayeuna acara dina wengi ayeuna mudah-mudahan kaberkahan teh tumiba ka urang sadayana nu haladir sing paranjang yuswana sing sarehat badana sing arageung milik rezekina rupina mah mangkot moalila aing dah yang neneng dulu Allah neneng luar biasa. Aduh, nuhun alhamdulillah nuhun panitia nuhun mudah-mudahan panitia sing berkah ka hareupna sing aya dina kamajingan dan umat we jaga kakompakan jaga persatuan ulah nepikeun kapecah gara-gara beda pendapat beda paham komo kedeung deui urang teh bakalan manggih kana pilkada apal pilkada beda jeung pilkabe ai pilkabe mah lamun poho sok jadi tak ai pilkada mah biasa nak mun geus jadi osok poho mantap cek kolot geuningan loba ayeuna teh bangkong aparat teh pamimpin anu calon-calon teh loba jadi bangkong di kongkorong kujang kacai ngejijing cameti geus jadi mangadon ngabohong jeung ngabokong di tukang kana janji teh daek nepati aya kitu. Tak mudah-mudahan nu bakal jadi mah nyaeta anu bisa ngaronjatkeun lembur urang anu bisa nyaeta mentingkeun kepentingan urang ulah negikeun ka kaos kamari geuningan karasa ku urang nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh-seubeuh nu lapar-lapar buktina BLT mah turun ti luhurna mah nepi we ka handap aya nu meunang ke dulurna we unggul aya nu kitu dakor huluna kitu teh. Heuda eta teh hak urang katina pajak urang-urang keneh nu mawi urang teh ngadua we mudah-mudahan Gusti nu bakalan datang mah pemimpin teh nu adil anu soleh nu amanah kitu mudah-mudahannya berkahna ayeuna acara sing kumiba ka urang sadayana sakitu we teu mangpot mah hampura ka sadayana da aya hiji deui tah aya hiji deui turunkeun tong keluarkeun tong teu afdol lamun dina pawayangan teu kaluar bangsa denawa bangsa buta bangsa juri kuring mawa bangsa juri hiji keluarkeun tong wios di keluarga
bangsa jurigna orang keluar lain meong sah bangsa juri bangsa denawa Alah kagendong kemana-mana kagendong kemana-mana kemana-mana ngagendong anak orok anak bah tahun ya rame abah oh datang acara di mana ya abah di Rancondo ya bah daun era lo baju lemah abah era kunaon aing teu make baju celana ke warna pink abah beli baju tuh abah oh cabalik ke dia urang meuli di mana duitna di Lurah Sapri teh urang pentar takbir ya Allahu Akbar ya tadi gedung takbir menang duit Allahu Akbar oh goblok Lurah Sapri nah Allahu Akbar enggak sah bah daun iling abah ibu-ibu loba abah ibu-ibu ngan ujang makieu abah kumaha lamun enjong ibu-ibu teh sok keras kana hate kunaon ingat kamma ari mah ka mana abah geus dina teu panggil abah ya ulah nanyakeun indung maneh teh eueuh jang eueuh ka mana abah eueuh teh jadi TKW lain kawin deui lain ka mana abah maot indung maneh teh geus maot ai maot teh naon abah dasar budak maot teh dicanda ku Allah oh dicanda ku Allah beureun Allah teh bogoheun ka mah goblok sia dasar budak bego jangan dengekeun ieu pan urang teh asalna ti Allah bakalan balik deui ka Allah innalillahi wa inna ilaihi atuh urang ka Allah ya abah nyusul mah nitah modar sama ka aing teh bah naon aya nenen oh panas gerahuyuk apa panas kene goblok sia teh bibir aing teh tambah jebleh naon aing mah teh harita maotna kunaon abah teu pira indung maneh maot teh kunaon abah stroke lain liver lain rodek lain goblok samanya rodek pae ai kitu kunaon abah teu pira indung maneh maot teh kunaon kalaparan ngahakan stroke maksudna ngaletak kabel ai abah kunaon teu ngaletak atuh pae goblok aing ge stroke mah lain hakaneun bah naon di dia ge eueuh hakaneun abah eueuh paingan lapar aing abah heuh sarua dewek ge jah bah naon memeh turun abah kunaon tebakan heula sakedeung hayo cing cek abah naon bedana korma jeung komar naon korma jeung komar beda goblok sia teh ai korma mah buah jiga apel jiga jeruk jiga jauh ai komar jelema jiga nu hadir salah nu sejen bedana naon deui bedana kieu we ai korma mah di Arab ai komar di Cianjur aya di Bogor aya di Serang aya salah abah taluk taluk daripada lila taluk bedana korma jeung komar hayang nyaho naon ai korma masih cina hiji ai komar dua goblok sia
Sikinaon eta teh. Ieu mah hiburan ya Abah. Daripada betung lapar Allah. Sok ngaco ai betung lapar teh. Bah, naon? Sakali deui. Heuh naon? Naon bedana Abah jeung motor? Naon? Bedana motor jeung Abah. Atuh beda sih teh deuleu gereget deuleu. Motor mah tina beusi, aing mah tina kayu. Salah Abah nu sejen. Bedana naon? Aing motor jeung Abah. Bedana aing motor mah kendaraan, aing mah golek. Salah. Taluk kah? Ya, dengekeun Bah. Ari motor mah Kawasaki. Aing kawas monyet. Goblok sia. Dasar budak ke sekolah teu masanden teu boga etika ka kolot campelan sia. Atuh ilik we beueur Abah beri jebleh kitu. Aya Abah beueur jebleh kunaon Abah? Teu pira aing beueur ngampleh kieu teh. Kunaon Abah? Ngakan sebelah 2 ember. Baheula. Baheula. Bah, naon? Aduh, urang pamitan we Abah yeuh ah. Bah, naon? Jam 12.05 Abah. Ayeuna teh. Aing ceramah teh lila di poe Sabtu ngapoe Minggu. Tadi teh naik poe Sabtu yang aing geus poe Minggu. Bejakeun ka panitia Abah. Naon? 2 poe. Naonna maksudna? Ceramahna 2 poe. Atuh. Ke urang bejakeun. Bah, naon? Pamitan minta hampura urang ka sadayana. Jang sakitu we nya. Mudah-mudahan we ieu mah hampura dina sagala kakirangan, hampura dina sagala kalepatan. Mudah-mudahan nu haladir sadayana panjang yuswana, berkah hirupna, dibawarikeun milik rezekina, sing hasil maksudna, sing berkah ieu lembur ku wasilah nyaeta muludan sareng haulna Tuan Syekh Abdul Qadir dina unyayeuna. Sakitu mangga piatur, hampura anu tenda tutup lawang. Sigotaka hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hapunten guring hapunten, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.